Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carios enggal pamiarsanya, dongeng anyar, nyatana siluman leuweung peteng. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewuh-nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana. Atuh ngarah teu nyangklong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang kawitan wae dongeng siluman leuweung peteng bagian anu munggaran. Kumaha jalanna ieu carios sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dong dong tes. Para mitra sadayana, wanci peuting geus mimiti nyimpekeun sakabeh warga, khususna warga lembur Cisangkan. Sarerea pada geus ngarampih ka imahna sewang-sewang. Waktu harita mah nyang hareupan wanci peuting teh asarek nyang hareupan mapag malakal maut. Teu rek kitu kumaha da jaman harita mah lembur teh bener-bener kayaan teu aman. Estu harengheng naker meh unggal peuting sok diranjah wae ku gorombolan atawah karaman. Sajabaning ti kitu eta karaman salianti ngukud pakaya urang lembur teh malah teu asa-asa sok ngahuru kana imah-imah urang lembur. Ngaduruk imah jeung mencit jelema teh geus dijieun kabiasaan ku komplotan gorombolan zaman harita mah. Harenghengna kaayaan dina waktu harita mungguh matak keung karasana pikeun sakumna urang lembur Cisangkan. Matak unggal-unggal repeuting oge kabeh geus taratantatan arasup ka imah bisi kaburu ka pregok manten ku nu rek ngaranjah lembur. Malah meh ampir kabeh urang lembur ngabarogaan tempat panyumputan di jero taneuh. Nyatana pikeun panglumpatan, pikeun nyamuni lamun hiji waktu ka selempek ku para karaman anu datang ka lembur. Kocapkeun harita wanci kira-kira liwat bedug isya.
pangeusi lembur geus rehe comrek sepi jempling ti iseunaker taya saurang-urang acan jelema anu ngulamprang di buruan. Tepat di hiji imah anu pernahna rada nenggang ti imah-imah anu sejen. Katempo harita dihareupeun golodog eta imah aya saurang budak lalaki anu umurna kira-kira 12 tahunan. Eta budak teh katempo keur dodongkoan bari mamawa regang awi. Teuing keur naon eta budak teh? Kawas nama eta budak keur ulin we meureun. Sabot keur kitu reket sora panto imah aya nu muka lol. Saurang awet tengah tuh nolol ti lawang panto terus nyalukan ka eta budak. Sujang, ieu gerang ngampi geus peuting ieu teh. Kasieun pisan geuning budak teh. Kumaha engke lamun aya gorombolan deui ka dieu? Sok gerang ngampi. Cek eta awewe nu taya lian ti indungna eta budak anu katelahna Bi Umsih. Bi Umsih ngagelendeng ka anakna bari nyampeurkeun terus ngenyang leungeun budakna satengah digusur. Bakat ku hariwang sok sieun aya urang leuweung anu rek ngaranjah deui ka eta lembur. Kela atuh mah euy, sakodong deui mah ieu kagok resep keneh keur ulin ujang teh mah. Temal eta budak nu katelahna Jang Rahmat. Tapi Bi Umsih teu mirosea, terus we anakna digusur dibawa asup ka jero imah. Sanggeus aya di jero imah, geblung cetrek. Bi Umsih gancang nulakan deui panto. Satuluyna manehna ngadedempes teu nyaritana naon. Da sieun bisi aya gorombolan di luareun imah. Ari Jang Rahmat mah harita ngadon culak cileuk, henteu ari culak colok mah. Ngadon culak cileuk bari nyang hareupan damar cempor. Sakapeung leungeunna dicabakeun kana kembang seuneu anu hurung dina tungtung sumbu cempor. Pangeusi lembur anu geus rehe comrek sepi jempling estu geus teu kadenge sora jalma anu batuk-batuk acan. Padahal sabenerna mah urang lembur teh masih keneh nyararing ngan ngahaja we ngadar rempes maneh sabab sieun bisi peuting harita aya gorombolan daratang deui ka lemburna. Tapi parat nepi ka wanci dur subuh. Ka lembur teh taya nu datang, taya anu ngaranjah, anu antukna ngong kadenge tinggal imah trong-trang sora anu keur mirun seuneu di dapur masing-masing. Kitu deui di dapur Nabi Umsih. Harita manehna keur ngasur-ngasur suluh, keur naheur cai dari nyangumah biasna oge eueuh teu boga. Ari Jang Rahmat manehna masih keneh ngagojod morongkol di tengah imah teu di baju-baju acan. Sujang, ieu hudang gerak ka cai. Tere bedug subuh ieu, hudang, ieu, hudang, ieu, hudang. Cek Bi Umsih ngageuingkeun anakna. Laju balik deui ka dapur. Bari diuk, puah, Bi Umsih niupan seuneu make songsong. Kebal naker anakna teh teu lilir-lilir acan. Sakitu indungna geus gigerewekan oge anger we morongkol. Ongkohanan dasarena peuting teuing. Jadi mokaha lamun tibra ka subuhnakeun teh. Tapi ari lila-lila mah teu burung, Jang Rahmat teh ngulisik terus gigisik kuniang manehna hudang. Sanggeus hudang koloyong muru nyamperkeun ka indungna anu keur nguprek di dapur niupan seuneu anu ngebul. Oh, ngulum sambut teu mah euy, cek Jang Rahmat
bari mencerong kana seeng anu kadenge geus saheng haseupna ngelun ka luhur paraseun. Sampeuti mana atuh Sujang mamana heur cai lain ngulub sampe keur ngaleo beuteung ieu teh cai haneut wayana we poe ayeuna mah puasanya, cek Bi Umsi nyaritana rada ngageri ngarasa watir kanu jadi anakna anu geus ampir 3 poe teu kararaban sangu ukur manggih kulub cau atawa kulub ganyol meunang ngala ti leuweung. Jug ayeuna mah kacai heula bisi kaburu beurang manten mamada geus salat tadi keneh jung buru, cek Bi Umsih deui nitah kacai ka anakna. Jang Rahmat teu kaleket leos weh mahena ngaleos nuju kaluar rek muru pancuran anu aya dilebakeun imahna. Sabenerna mah Jang Rahmat teh bogaeun keneh bapa ngan nalika hiji waktu kalemburna ya gorombolan harita Mang Dira bapana Jang Rahmat jug ngereles teuing ka mana losna. Waktu harita Mang Dira ngalawan heula ka para karaman bubuhan manehna mah bisa main po. Tapi sanggeusna ngalawan karaman teuing ka mana losna teu puguh laratanana. Nepi ka akhirna kabeh para karaman bubar katawuran. Teu mampu ngayonan kana kahebatan ilmu Mang Dira. Tah ti saprak kajadian eta Mang Dira teh isukna jug ngiles ti lembur. Pikeun urang lembur mah ngajadikeun kabungah nu taya hinggana. Sabab maranehna bisa deui hirup tenang teu asa didodoho wae ari nyang hareupan mangsana wanci peuting. Tapi di satu kangen kitu sakumna urang lembur ngarasa heran nah ka mana inditna Mang Dira. Lian ti kitu hampir sakabeh urang lembur baroga panyangka yen Mang Dira teh pasti geus ngomplot jeung gorombolan. Ting dumasar kana naon urang lembur bet boga panyangka saperti kitu ka Mang Dira. Kocapkeun dina hiji waktu pas sore harita teh di hareupeun buruan imah Aki Surdi katempo loba jelema keur ting rariung. Di antarana aya Mang Damin, Jang Atang jeung si Komen. Obrolan harita taya deui teu nyaritakeun ngeunaan gorombolan anu di papandenkeun jeung nyelesna Mang Dira ti lembur. Nah geus kacerek kitu ku tentara eta gorombolan-gorombolan biadab nya ki meni asa longsong kuring mah euy geus eueuh lol nongol mah euy, ceuk Kang Atang bari nyeungeut ududun kawungna. Lamunnya geus katarewak mah ku tentara meureun kudu aya ibarna tina radio atuh Kang, tempas si Komen. Nya bae atulah ulah teuing dipikiran rek kamana kamedi oge sabodo teuing lah, anu penting mah lembur urang geus aman we ayeuna mah teu harengheng teuing, ceuk Mang Damin milu mairan. Bener bizan kitu Mang Damin, urang mah salaku rakyat leutik teu perlu nepi kariweuh-riweuh teuing milu mikiran barina oge kate teu ari, ceuk Ki Surdi ngaheueuhkeun kana omongan Mang Damin. Is lain kitu Ki, kuring mah nu jadi kaheran teh wuri-wuri gorombolan areuweuh. Mang Dira oge ujug-ujug nyeles ti lembur. Kumaha tandurutkeun Aki ka mana losna Mang Dira, ceuk Kang Atang mencerong kana beungeut Ki Surdi menta kamandang. Urang mah ulah sok sungudon ka batur. Sabab ayeuna hampir sakabeh urang lembur nyangka yen Mang Dira teh geus biluk jadi komplotan gorombolan. Boa teuing keur nyaba jauh Mang Dira teh duka teuing keur naon. Intina urang ulah sok tutudingan kanu can pugu bisi misleuk nyalahan, ceuk Aki Surdi nyaritana kawilang wijaksana bubuhan kolot manehna mah teu getas harupateun
sasangkaanan kanu acan puguh kabeneranan. Antukna nu ngawarangkong teh kasapih ku suara bedug maghrib. Sararea jerat jerut tarurun ti imah Aki Surdi. Baralik rek ngalaksanakeun kawajiban 3 rakaat. Tah eta mimitina mangdira eueuh. Ayeuna urang balik deui nyaritakeun Bi Umsih jeung anakna nyaeta Jang Rahmat. Harita waktu isukna wanci haneut moyan, Bi Umsih geus miang kaleuweung rek ngalasuluh jeung bebetian pikeun gegenti sangu. Da beas mah puguh hese. Sajabati teu boga duit teh. Da anu dagangna oge eueuh deui. Ukur sakali-kali ari pareng aya nu ngaliwat, bari jeung tara loba mawa dagangan biasna oge. Ari Jang Rahmat harita oge manehna geus indit ti imahna. Rek nyamper ka sobatna nu katelah si Dirja. Rek ngajak kaleuweung, rek neangan suung atawa ngala iwung keur kulubeun. Teka catur lila di jalana. Kocapkeun geus nepi weh Jang Rahmat teh ka imah sobatna. Sanggeus bebejak ka indung nama tuluy wae si Dirja jeung Jang Rahmat laleumpang ngajugjug kaleuweung. Ja, genah ayeuna mah euy, ka mana-mana teh teu sieun aya nu mencitnya. Da gorombolanana ge geus teu kadenge beja-bejana acan geuning euy. Geus parae beunannya. Cek Jang Rahmat ngareret ka si Dirja. Heueuh mat euy. Tapi na ari bapa maneh ka mananya? Can mulang-mulang wae kalabur geuning. Temal si Dirja. Ujug-ujug gejelok we kadinya ngomongna teh. Naon maksudna maneh nanyakeun ka bapa dewek teh Dirja? Maneh sarua jeung batur nuduh ka bapa dewek jadi balan gorombolan. Cek Jang Rahmat jadi ambek ka si Dirja. Kedah tadi tumanya ngeunaan bapana anu lunta acan mulang-mulang ka lembur. Oh lain kitu maksud uing Mamat. Henteu uing mah teu nyangka bapa maneh jadi gorombolan. Nanya we wungkul uing mah. Cek si Dirja jadi ruas nempo Jang Rahmat morongos ka manehna. Sabab najan manehna saluhureun Jang Rahmat oge umurna, da sieun ku Jang Rahmat mah. Oh, nah atuh ngadon nananyakeun Bapak Uing. Manggeus lah. Ulah nyaritakeun deui Bapak Uing sabab eta mah lain urusan maneh ja we. Cek Jang Rahmat teugeuh. Jep we si Dirja jempeh. Teu wanieun nyaritana naon deui. Anu akhirna jog we. Maranehna anjog ka sisi leuweung. Anu saterusna eta budak duaan teh ngadon sasalakai asup ka jero leuweung. Sanggeus araya di jero leuweung nu jarang kasaba ku manusa. Boh Jang Rahmat pon kitu di si Dirja. Maranehna teu nyahoeun ieu eta leuweung teh sabenerna mah tempat panonobana para siluman jeung jurig barakasakan katut anu lain-lain. Lian ti kitu oge eta leuweung teh sok diparake panyumputan para gorombolan anu sarela ieu sok ngaranjah lembur nebarkeun Rajapati. Sabot duanana keur jarongjon ngalaan supa teu kanyahoan. Jugan tawang we ti tukang ngeunana aya nu ngagantawang yentak. Bek barang direret breh. Ditukangeun eta 2 budak geus aya 5 urang jelema jarangkung badak. Beungeutna karucem budi amprotan. Dina masing-masing cangkengna pating solegreng bedog meuni paranjang tur rarubak matak soak anu nenjo. Nakeurna naon sia teh kunyuk los-losan ka dieu. Na teu nyaho ieu wewengkon teh ka kawasan dewek ha. Cek anu kumisna segede leungeun orok. Sosorongot bari murir-muril kumisna. Si Dirja mah nepi ka ngadeg-deg. Manehna geus boga sangkaan pasti eta jalma-jalma teh nu aya di hareupeunana pasti gorombolan. Tapi ari pikeun Jang Rahmat mah katempona tenang
seetik oge jika nateh tesieun atawa keung kalah pok maehna nembalan. Naon mang da uing maker neangan supa jeung iwung ka dieu teh tuda di imah teu boga wae beas bungana sok diparalingan wae ku gorombolan ari boga beas teh mang cenah ceuk Jang Rahmat kalawan sikap anu teu neungludeung. Ngadenge caritan Jang Rahmat anu sakitu tenangna jeung teu neungna eta si lalaki nu tayalian ti gegedug gorombolan katalahna Kisangkala nepi ka molotot ka Jang Rahmat. Ari sia urang mana kunyuk wanian sia nya capek kitu ka dewek sia urang mana sia ceuk Kisangkala morongos ka Jang Rahmat. Kumisna nu sagede gawir walungan teh nepi ka centang-centang we jiga papatong rek hiber. Uing nya uing mah tidinya ti lembur Cisangkan mang rek naon kitu make nanyakeun ngaran lembur uing sagala temal Jang Rahmat kalah malik tumanya. Sikepna seetik oge eueuh rasa sieun. Bubuhan Jang Rahmat mah terahing jawara anu ngabogaan sifat leber kewawanen. Sok sanajan masih budak keneh tapi da seeutik-eutikeun manehna geus diwaris rupa-rupa ilmu kanuragan ku bapana nyaeta Mang Dira. Hah? Urang Cisangkan? Urang Cicakan sia teh? Ceuk Kisangkala bangun anu kaget ngadenge pangakuan Jang Rahmat anu nyebutkeun asalna ti lembur Cisangkan. Nya mang uing mati Cisangkan teh ngaran lembur uing eta teh. Nah naon kitu jiga anu ruas kitu mang? Tanya Jang Rahmat bari mencerong ka Kisangkala. Sawatara eta ari si Dirja mah tadi ge ngadon ngayak-yak we tukangan Jang Rahmat nepi ka wer-weran kiih ngompolan maneh bakat ku ngarasa soak sieun dipaehan ku para gorombolan. Ye dengikeun ku sia bebenyit blegug dewek sabatur-batur nu kasohor para gorombolan anu sok ngarajah lembur sia. Tapi ayeuna geus teu bisa asup deui deuleu ka lembur sia. Sabab sok aya wae nu ngahalangan mun aing jeung anak buah aing rek ka lembur sia teh. Pananya ti aing saha manusana anu jadi tamengna urang Cisangkana? Ceuk Kisangkala popolotot ka Jang Rahmat. Oh, gorombolan. Nya pantes atuh ari gorombolan mah sabab panjang kawing oge kitu da. Lamun jelema biasa mah piraku deui araya di tengah leuweung. Temal Jang Rahmat kituna teh bari jeung ditungtungan ku ngaheheh seuri sagala. Montong cecengiran sia kunyuk. Jawab heula pananya dewek tadi. Saha mangklukna nu salila ieu sok ngahalang-halang ka anak buah dewek nalika rek ngaranjah ka lembur Cisangkan? Ceuk Kisangkala jiga nu lieur. Buah apaleun buah henteu Jang Rahmat teh kanu ditanyakeun ku manehna. Sidik pan Jang Rahmat teh budak keneh. Nya teuing atuh mang make nanya kawing sagala geuning mamang mah. Nah kumaha kitu maksudna mang? Aya anu ngagelutan ka mang mun asup ka lembur uing teh kitu atawa kumaha mang? Ceuk Jang Rahmat kalah malik nanya. Lah loba teuing dongeng Kang. Podaran we bepenyet kitu patun mah Kang. Tuman we ditanya ge da moal bener sapatkeun ta Kang beungna Kang. Ceuk anak buah Kisangkala anu tadi geus keheul nempos sikap Jang Rahmat seperti kitu. Heueuh deui nya euy. Dihirupan oge kuriak teuing ke bebeja ka urang Cisangkan. Terus lapor ka polisi atawa ka tentara. Cilaka euy, bener euy. Sok beujit ku seleng kasdi beujit. Kisangkala marentah ka anak buahna anu nalah si Kasdi. Teu ngalobakeun deui catur, serepet we. Si Kasdi ngalugas bedog panjangna. Mending ngagurilap katojo ku panon poe. Jang Dirja kuat kapeureum tuasa nenjo. Pangacianana geus ka manaboa. Hiu hut. Bedog si Kasdi langsung dihembatkeun rek nigas beung Jang Rahmat. Tapi Jang Rahmat geus taki-taki ti saanggalna. Jeleng. Mahna ngagajleng ka tukang.
leungeunna hideng ngarawel pangpung garing siuk cabron. Eta pangpung teh dibabukeun kana pigelangan leungeun si Kasdi anu keur nyekel bedog. Atuh si Kasdi kontan ngajeret teh sabab teu nyangka sugan teh moal ngalawan. Aduh. Sangunahna teuing make jeung rek mencit ka uing sagala. Memangna uing teh embe. Cek Jang Rahmat teu riuk-riuk ngarasa sieun. Si Kasdi asa diwiwirang. Jabah harita disaksian ku gedugna. Atuh jug sabrut we. Si Kasdi manehna ngaheumbatkeun deui bedogna nyebrut narajam. Antuk nama der we. Si Kasdi nguak ngawik bedogna. Tapi hese rekeunana. Sabab Jang Rahmat sanajan budak keneh manehna geus tapis tina gulak-gilak nyingkahan sabetan-sabetan bedog lawan. Nu akhir nama baturna nu tiluan anu tatadi ngajarantang jadi ngahurup Jang Rahmat areuh ka era ngalawanan budak meuniku opatan. Tapi da puguh teu saimbang. Jang Rahmat angtukna ka deseh oge. Nepi ka dina hiji kasempetan Jang Rahmat geus teu bisa walakaya deui. Awakna ngabebengkang luhureun taneuh, bro nambru. Kurang ajar sia. Gawekeun pisan ka dewek kunyuk. Haling ku dewek pencitna mangkluk cuman taka kieu mah. Tuman we si awas pencit wain. Ceki Sangkala langsung ngalugas bedogna. Maehna ngarasa jengkel ngabandungan anak buahna anu lila naker rek ngarubuhkeun Jang Rahmat budak satepak oge. Ye, sia yang modar ye, sarepet. Bedog Ki Sangkala nu sagede papan teh meuning ngahiung rek nigas beuheung Jang Rahmat. Jang Rahmat ukur bisa peureum teu kuat nempo gurilapna eta bedog. Hatena geus pasrah perisa sambat ka indungna. Siut tang. Kadenge aya sora nu ngabelentrang. Barang jeung kitu uluh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.